naik turunlah pangkat jana teh per detik, per menit, per jam, per hari selalu didelekeun ku Gusti Allah. Dicoba ku susah, dicoba ku sugih, dicoba ku gering, dicoba ku sehat, dicoba ku pemandangan-pemandangan. Ieu kabeh cobaan. Mata aing mere mata ka sia lain nu sia mah hak pake doang, aing make aturan nu mana nu kudu dideule jeung nu mana nu teu kudu dideule. Nah kuari ku aing dikiriman ye nu teu meunang dideule. Coba sia kuat teu. Menurut pikir teu beunang tata dideuleu ku aing dikiriman kumaha pandangan hate sia can tepi urang mah kadinya mun can tepi geus bae ku ari mah anta-anta anana ya atuh hese moal jadi luhur lamun teu dicoba ku Gusti Allah. Kipu Doli maka karak neuleu rambut nguliman, waduh ini mah sansil ini mah cak Gusti Allah batal je sia batal dicoret di Lauhil Mahfuz nah kakarak neuleuh ngagebay rambut doang ya, waduh ini mah sun silek wih dikiriman deui dat we anu rapih nu bagus jasa kulitna mulus, waduh ieu mah capluk Masya Allah hese hayang tetep istiqomah di hareupeun Allah, sedangkan urang teu bisa kaluar ti Gusti Allah. Lamun sia ngaku aing pangeran ibadah ka aing, mun sia deuk maksiat teangan dunia nu lain buatan aing. Deuk nyilip ka mana urang? Ka Malaysia. Nyilip aing cenah deuk maksiat ka Malaysia. Je, cak Gusti Allah Malaysia nang nyeun aing. Lah aing mah cenah ka negro ge sarua. Lah cenah deuk ka Ethiopia be jaharideung meureun lain buatan Allah nang aing. Lah cenah deuk ka Gunung Karang be ka Sumur 7 eta deui. Deuk ka mana sia lumpat? Hayo. Jite agan dunia nu lain nang nyeun aing sia hidup maksiat mah. Nah, jadi kesimpulanana guru mursyid teh bisa ngamursyidkeun, bisa nurunkeun lamun bener-bener geus mursyid tanpa pilih bulu. Jatamun aja teu pilih bulu. Satungtung aya nu hayang diurus, dididik berbagai kalangan jeung lapisan manusia. Eta deui kakarak jadi bupati, Harun Ar-Rasyid maraja bisa ditundukkeun. Bisa ditundukkeun ku saku Abu Nawas eta jadi wali teh sabab Abu Nawas. Je eta Abu Nawas teh apan ngampakan di luhur istana, joger be macul di luhur istana. Cak menteri teh Tuan Raja, ulang itu aya anu macul di luhur. Je sa duka cenah teu wau. Raja tuh keluar, hei saya tak abdi kerang tak kermacul jangan melak cau banyak melak cau di luhur cak Raja Darusir banyak melak cau di luhur istana eta bae mahnya yang jadi wali di luhur kasur eta teh Tuan Raja keur mikiran we aing ge hayang jadi wali ya aing ge hayang jadi sebab Harun Ar-Rasyid bae jelema pinter nu mantek dibere siloka aing hayang jadi wali ulah cicing di istana moal bisa kecuali geus jadi wali geus jana eta silokana nah macul di luhur istana kotrek deuk melak cau pula di dieu manya melak cau di luhur manya yang jadi wali di spring bed teu bisa atuh kakara turun kakara pas ini non kula bisa teu dididik sanu teu bisa cak Abu Nawas boro-boro jelema kotok gak bisa jadi wali cak Harun Ar-Rasyid model tuh kotok bae nurut komo jelema boga pikiran boga akal kotok bae kurang paraban kurungan beunang bae saminggu lepaskeun sok tambah bisa nyatuan di dieu kotok eta cek Abu Nawas atuh komo Tuan Raja ya ipis kukula mah jaheunya atuh kaharti bae ulah ning kakarak kotok embe bisa nurut ulah kakarak embe orai bisa nurut ku jelema jijaheunya atuh makan aya yang jadi wali ulah di luhur kasur atuh pan ieu mah cenah istana mah tinggalkeun istanana atuh kudu ka mana kaleuweung hees tak ulah mikiran hees engke kukula di bagahan heesna walaupun engke di handapeun tangkal kayu di leuweung bakalna nikmat pokona hees kok bisa nikmat lantaran urang bisa hees di luhur orai
leuwih tibatan kasur embol-embolan ji atau kayak di dahar masalah cek ada di lahar asal di jero beteungna urang bisa zikir bener gitu cek Raja Harun Ar-Rasyid geus kula ndek tinggalkeun ke kerajaan tuh ramun Raja Harun Ar-Rasyid bae raja bisa jadi wali atuh komo urang cenah ieu geus geridit piceun habek beuleum Masya Allah nah iyalah mual kaharti didikan wantak dididikna jelema aya anu lempang maneh yang mana lempang ulah mawa duit ulah make sendal lempang ti dieu ka Jawa Timur ti Jawa Timur balik deui ka dieu nu dimaksud naon eta teh aya nafsuan di dinya nu moal leuwit lamun teu lempang sia mata empang bae tah kedukan ku sia empang kedukan tah kedukan ke asal dikeduk urukeun deui kedukan keduk deui urug deui keduk deui padia gohor eta mah lain empang-empang teh nafsu sia nu endek dileungitkeun ta eta teh teu nyaho urang mah hiwal teh khalifah anu nyaho masyaallah sia pan eureun nyuling suling aya suling deui sia nyuling deui nyuling ai deui terus deui ulah eureun ai terus nyuling datang ka terlena datang ke pasrah ngadayekeun suara suling teh terlena teu inget ka dunia teu inget ka akhirat teu inget ngan saukur suara suling doang anu punyana direka-reka make not anu sesuai jeung aturanana nyana terlena poho ketika poho eta lah diintip ku guru khalifah tak ku guru mursyid aret bilukeun ka Gusti Allah gitu lamun keur ngagitar bisa teu pada zikir teu bisa haram ngaji sebagai ta'alatul lahwi ketika orang ngagitar ingat ke Allah la ilaha illallah kontreng tapi lain ukuran syariat jeung teu salilana ketika geus teng ka Gusti Allah dipikeun teh alatul lahwi mah ieu mah ngan ngabilukeun doang nu nyaho hanya jelema nu geus diangkat ku Gusti Allah cenah kok kitu ngadidikna Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Khadir ge teu kaharti kos kitulah ilmu kawalian nu mentek lamun encan aya guruna anu bener-bener diangkat jadi khalifah ulah ngaguru torekat mah ulah ngaguru bantut dina torekat mah neraka bantut dina swarga paling gede hitut lamun urang meuleum huy bantut paling dut lamun endog terab endog bantut atau terap tapi torekat bantut bahaya lawan rasa jadi wali na aya engke ka jelema mambung sasalaman asal luhur bae tuju kana geus kitu bae padahal boro-boro jadi wali nyana teh atah bantut ngaranna engke kanyahoanana reaksina naon di masyarakat cinta henteu malah benci jelema teh beda kajenting salah kadeleuna tapi nyana deket ke Allah malah wani nyalahkeun sebab lawan di jerona pasti bener tapi urang kuari mun can deket ke Allah boro-boro salah bener ge geus disalahkeun bae boro-boro ku batur pamajikan menyalahkeun urang ribut jeung pamajikan datang ka balik jana ka ditu kudu pamajikan manyun bae boro-boro ku batur ku pamajikan ge geus disalah-salahkeun bae masyaallah orang aing nu kos kitu cek kabeh berojak teu mah kitu bae teh mah geus pokona mah nah ieu keur carita bi khilafi sahibil ahwal fala yuktada bihi fi hali sakarihi wa qalla mayan yaw saeutik pisan jelema anu bisa nyalametkeun atas di kudirina lantaran li suubati tarbiyatihi hese narbiyahna sahibil ahwal teu bisa narbiyah sebabnya teu nyahoeun di mana mimitina hese teh nyaritakeun kos kitu mah eta teh geus datang ka hakikat Kangjeng Nabi Khadir alaihis moal kaharti kemudian atuh aya nama datang ka hiji kampung aju mangi budak eta keur ulin datang dicekel bae dipeuncit dipaehan bae ku Kangjeng Nabi Khadir beuki ngarumas bae Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu heuy manya budak teu salah teu dosa dipaehan aduh kumaha ieu ruang lingkup syariat mah datang kadinya teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa horenganan ieu budak dek disalametkeun ku Kangjeng Nabi Khadir kumaha cara nyalametkeunna neuleuh ka dituna sebab ieu budak mun geus balik ka dituna bakal jadi kafir maning paeh meme balik
salam teka totor ku Kangjeng Nabi Musa, ya Allah ya Rabbi numantak daripada kawin kaparawan maning karangda kunaon ieu geus kanyahoan teu kudu hese capek lain legit kitu jadi geus katebak bae ti heula geus katebak. Nah naon dia ketebak bae lantaran geus dibere neuleuh ku Gusti Allah kana hakikatna mun neuleuh hiji perkara teh trek oh ya trek oh ya geus teu kahartieun ku jelema eta Gus Dur lalakonan loba nu teu kaharti ku urang kabeh ge salila hirupna barang geus maot pan ku urang geus dibahas tanda manusia diangkat jadi wali dijugjug ku jelema kubureunana wa yuzaru di ziarahan ku ari ribuan puluhan ribu jelema nu zarah ka Gus Dur teu diasingkeun deui tanda eta adalah jelema nu dicintai ku Gusti Allah keur hirupna atuh kabeh ge boro-boro pamarentah kiaina sorangan du buta dituturkeun kabeh kalar itu bae kusabab lawan ruang lingkup urang teu nu salah kabeh ge kiai teu percaya ka Gus Dur kana kaistimewaan pantes lantaran kakarak datang ka dinya ruang lingkupna kiai anu percaya langsung ka Gus Dur pantes lantaran geus leuwih luhur meureun ruang lingkupna eueuh nu salah jan nu salamat tukang beca sakitu bahaya tah mah tuh bebeja deuk narik didorong-dorong sakit masyaallah karim ya Allah ya moal kaharti kaayaan dahaga jeung lapar luar biasa datang ka hiji kampung kunaon atuh datang-datang eta kitu pager teh langsung nu dengdek teh dilempengkeun bae ku Kangjeng Nabi Khidir ditoel ku Kangjeng Nabi Musa mun urang menta buruhan atuh ulah main lempeng-lempengkeun bae maning sakalian digulingkeun ku urang ai urang teh dibayar pan urang kaayaan dahaga kaayaan lapar mun urang atuh ayeuna pasini heula teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa mah malah ditegeran ku Kangjeng Nabi Khidir ternyata di handapeun pager eta adalah aya benda anu mun digulingkeun bakal kanyahoan benda tersebut sedangkeun eta adalah milik yatim teu kahartieun moal kaharti atuh lantaran geus ditempokkeun kana hakikatna ieu nu halaladir di dieu teh hakikatna macan kanyahoan aya wujudna mah wujud manusia bae aya huluan aya leungeunnan pan aya hakikat manusia mah wallahu alam ja hakikat manusia mah pandatang ka jati diri ternyata meureunan mun urang ditempokkeun ka hakikatna mah ieu teh meureun aya nu mau aya nu gajah aya nu ora ya minimal buaya lah bo kumbung-bungna buaya sebagian jeung canu nyaho nya napang buayana Gusti Allah teu urang teh jauh kana hakikat lamun mama obar di Garut sasalaman bae ngalamat terus ka jelema ketika salat teh teu wudu deui pan ditoel ku muridna mama kulan pan teu wudu deui pan tadi sasalaman jeung saha ai tadi ngabring sasalaman janu katilaiku kula mah monyet kabeh ja ai jeung monyet papan sasalaman teu batal atuh teu bae nya nama salat bae geus dideuleukeun hakikatna eta teh monyet bae kabeh orang lamun dideuleukeun ka hakikatna manusia nu wujud bentukna mamah manusia padahal hakikatna wallahu a'lam meureun urang geus mung kaluar meureun hayang di jero kamar bae ko mau panganten mah batu moal daekeun kaluar can anggeus hanca aduh Gusti Allah ieu gaji kawalian teh hese boro-boro ngalaksanakeunana metakeun macana ge hese urang mun nyaritakeun hikam hese jasa menerapkeun supaya kaharti kana jajantung ge hese lantaran tama lain caritaan mubtada khobar lain caritaan bilagah musnad jeung musnad ilaih lain caritaan mantek qodiyah kuliah jeung juz'iyah tapi caritaan rasa nuangkeun rasa syahatu ilah rasa tauhidna teh dituangkeun dibentukkeun jadi hikam
kuari ku urang dicaritakeun ku urang nu can boga rasa deuk kumaha nambungna deuk kumaha nyambungna lamun jelema nyaritakeun baso sedengkeun can nyorang ngadahar baso deuk kumaha nyaritakeunana okos aya kiai wali batu saparnya nana encan ka Mekah ditah nyaritakeun urusan ka Mekah mau tidak mau panjana nyaritakeun segala sa'i segala toab segala mah geus teu beres paneta can ka Mekah panjana kos urang ngadengikeun caritaan babaturan urang nu tas papanganten baturang teh tas papanganten bebeja anu haju ku urang dicaritakeun dia tuh moal akur sebab itu mah perasaan ari ieu mah dongeng atuh moal bisa lajen tingku kumaha ge moal akur bae geus tah nyaritakeun rasa moal aya anggeus-anggeusna urang boga rasa bogoh ka hiji awewe sok geura tulis make surat ujianana 5 example moal bisa moal anggeus nyaritakeun cinta doang ge jeung nyana waduh moal ka sumur-sumur pareum dicaritakeun atuh jelema nganjang ka imah bebenena ceuk bae naon bae ge naon ku hanteu diomongkeun neng ai tangkal rambutan nu di dieu teh ka mah usi tuar teh mah geus lila ai tunggulna aya keneh geus beak atuh harita waktu dituar teh sirungan dieu teh henteu ceuk cenah teh terus bae tuh aju kubari kumaha ieu di mana tunggul tah di dinya kuring geus aya konblokan coba urang deuleuh eueuh geus dah eueuh geus tunggul bae ai nu disisir teh sumur pareum teh aya keneh aduh aya mun urang deuleuh yuk ngagejebur habak ka dinya moal geus sebab naon caritaan tinu dipake karesep ku urang mah ngeunah bae indah bae nikmat bae kadengena ku urang boro-boro bahasa cintana keur nyarekanana ge weudeuh asa diusapan bae urang dicarekan ku kabogoh nikmat jasa terus tiis jasa haju diciwit ku jaret deui Masya Allah pohara jasa andai kata kumanehanana hitam pilingan ge tadah moal kudu ngalawan bahkan nyana bebeja ka babaturan atuh aing beureum ditampiling ku bebena bangga jasa tolong teh coba eta ji atuh moal angeus urang ngadekeun jelema nu keur bobogohan mah maning diranteh apa ka ditu nah ieu ge sarua cinta ka Gusti Allah moal angeus-angeus sejuta rasa aya di dinya kabeh urang nyaritakeun zikir bakal rasana beda nya maca Quran rasana beda salat rasana jelema anu geus mahabbah ka Gusti Allah hese nyaritakeunana babandinganana geus pokona mah sulit dicaritakeun salat eta lain sakadar engkugan ruku jeung sujud tapi kapanggih jeung Gusti Allah kapanggih jeung afalna kapanggih jeung sifatna kapanggih jeung sagala rupa nu mantep keur salat eta senyum sorangan mantep besi aya di lembur keur salat seserian sing ade maning bawa ka grogol bae nah ieu urang geus datang ka dinya maksudna ieu geus datang ka dinya tah wa minhum tina sawarehna ashabul ahwal mana ya jelema yabqa fil hal nu tetep dina hal ba'da tamakkuni fi suhud sabada nyana kongang dina suhud tetep dina hal bae nu mantak fayakunu kutuban fil ahwal maka ayalah manehanana sebagai wali kutub dina ahwal kama taqaddama anil bistami sakumaha nu geus dicariteus ti heula tadi caritana ti Abu Yazid al-Bistami moal karasana naon ge mun keur aya dina hal illa anna sahibal maqam ahalun lil ittida wal ihtida angin sanyana sahibal maqam diahlikeun kana dituturkeun jeung nuduhkeun lamun aya jelema pangkat sahibul maqam bisa ngamuridkeun nyana bisa ngadidik ka muridna tapi lamun sahibul ahwal moal bisa bikhilaf sahibil ahwal fala yuqtada bihi fi hali sakari teu meunang dituturkeun dina nalika sakarna mentek cek Imam Ghazali dina Aufaq lamun aya hiji waliullah keur sakar nyana teh keur majzub kemudian nyana nyaho dibere nyaho rahasia Al-Qur'an mun dibaca ieu sakitu rahasiana anu mun dibaca ieu bakal kieu rahasiana dibuka hikmah Al-Qur'an ku Gusti Allah dalam kaayaan nyana keur majzub eta kitab teu meunang diurukeun teu meunang dibaca kitab eta
kecuali ku ahlina jang dirina bae sorangan ka batur teu meunang dibikin sebab naon nu ngarangna keur sakar keur mabok nu endak nyana nganyatakeun au fakulama ieu dalam kaayaan keur aya dina waras cek Imam Ghazali silakan mesin dek dibaca silakan besek diurukeun asal boga guru kitab au fakula kula ngarang kitab au fak dalam kaayaan keur sohu keur cager beja dibejakeun ku Imam Ghazali nage sebab lamun aya jelema ngarang kitab hikmat kemudian dalam keadaan sakar atau majlub eta kitabna haram dibaca bahaya lantaran nyana keur teu eling engkena begitu nyana eling ge hasil karangan nyana ge kaget ulah ieu jadi kos kieu karangan duduh nyana sorangan kaget kok bisa jadi kieu tah waktu nyana keur ngarang keur dibukakeun diplongkeun rahasia-rahasia Al-Qur'anul Karim ngan nyana keur teu eling teu meunang dibaca ku untuk aya kuari tafsir Imam Setuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz eta anu ngarangkup adalah cucu nu ka 18 Syekh Fadil eta teh penuh hikmah tafsirna nyana ngajelaskeun kaula keur ngarang tafsir ieu dalam keadaan sehat lain dalam keadaan sakar sebab mun dalam keadaan sakar teu meunang dibaca ku teu meunang dibaca nah kitulah kaen mandak aya murad aya murid wali lamun wali murad eta lolobana soibul ahwal teu bisa ngamuridkeun teh mah sese teh nyaho di mana mimitina ngamuridkeun teh bisa tapi lamun mimiti mah awalna ieu naik ka dieu naik ka dieu naik ka dieu walaupun nyanang ke katerapan ku hal mesti katerapan ku hal heula walaupun sajam setengah jam ayang ke halna tah atawa sapoe atawa sabulan wallahu a'lam ngan ke cager da sahibul maqam ieu bisa nyana bisa ngajelaskeun ka muridna di dieu heula sia di dieu karakter muridna ieu mah bedang ke bakalna perjalananna si A jeung si B lantaran karakterna anu berbeda geus carana ge berbeda kuari watak urang ge aya anu resepna ka ngaji alat aya nu resepna teh ka ngaji fikih watak aya nu resepna teh ka ngaji tafsir aya nu resepna ka ngaji hadis eta karesep-karesep eta teh bawa ti ajal teh eta bawa ti azali eta mah teu bisa dirobah tah mah anu kos kitu pamere Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal ku urang ka diri urang aing resepna naon coba tafsir teu resep coba hadis teu resep coba alat teu resep coba fikih teu resep bareng resep resep tete lamun endek dididik bisa nek dididiknya bisa sanajan jawara watakna watak pembunuh bisa dididik wali mah ieu adalah politikus teh ieu teh sok politikan naon bae jadi sesuatu apapun selalu dipolitiki salah tak ngomong tah siapa teh nyawana naon sah atuh aing mah aing bae siapa sia itu mun kadenge kuali politik kok dipolitiki atuh geus kumaha aing bae lah pokona mah Masya Allah tak eta teh bisa ditaklukeun lantaran boga alat wali teh nu geus jagat jadi khalifah boga alat jang naklukeunana mentek cara naklukeunana beda ieu resep ka ngaji Quran ku cara maca Quran ieu resepna kana wiridan cara wirid ieu resepna teh ieu mah ku maca shalawat ieu resepna teh aya zikir mah tetep enggak dibere zikir mah ngan watak-watakna teh ieu dituduhkeun ku ari resepna ka musik dibere musik ulah kaget dina ilmu kewalian mah ieu mah pada urang nabe mah keur caritanya ulah dibejakeun ka batur ulah engke bahan musik kabehan lamun teh saya nyaritakeun ilmu kawalian hese na mah tuh moal karti atuh moal karti ya jurumiah ge can becus tu jurumiah ge can becus ge ilmu kawalian emang keur carita ieu jelema sia resepna kana naon maca Quran teu maca kitab teu shalawat teu resep sia naon atuh ka resep kula mah lamun musik resep oh meuli sia resep gitar apa resep organ dua nana dua beli jualan habak sia organ iya no pencerek nyawa nanti Habib aing Habib kos gitu nah dibere kurang notna seserian dibere engge kasurupan meureun
jatilok biasa nama Habib. Nah iya diberetet. Tapi lain jang hiburan. Ingat, awas. Dek dibilukeun ka Gusti Allah. Lantaran make Quran teu aya watak Quran. Make sholawat teu aya watak baca sholawat. Maca kitab Fathul Muin puyang nu aya. Maca Bukhari waunangan ka Haji Bukhari. Hese ieu, wah ieu musik. Guru wali mah kos kitu. Ayo musik sia. Musik. Naon sia anu nyanyi nu bisa? Nah, di balik kerudung. Sok kayak gitu. Nyanyi biasa terus. Engke kan dina nyanyian teh terlena. Aya ngeunahkeun. Nyana teh poho ka sagala rupa, nu mantap kata joget ajug acungan ge eta poho kana naon, bener kan? Bener kan? Sia osokan. Jadi ilmu kawalian teh kos kitu. Tapi lain dek jang hiburan. Lamun jang hiburan jahanam bagianana. Jahanam bagianana. Idek lawan dia dek ngabilukeun ka resep dirina melalui musik. Dah sia. Engke terlena nyana tah saat terlena teh dibilukeun ka Gusti Allah. Kumaha carana? Atuh itu nu nyaho lain urang. Khalifah nu nyaho. Mun keur nge gitar. Di mana sih mimitina ya? Di A. Emang aya kitu A. Hah? Ayo jadi D. Apa aya D? Oh di G suara G ieu. Haji Putoli G ieu. Jadi kudunya kok orang pelebah mana ya? Tok geura ngagitar. Ndek ngaritem, ndek ngabas lah kan. Ji. Atuh ilmu kawalian mah kos batak Gus Dur nyaho bae ge, musik nyaho, main bola nyaho, sagala nyaho. Lantaran aya jelema nu terlena ku main bola, tong Gus ya main bola. Tapi dek dibilukeun. Lain dek ditah nonton main bola hiburan lain. Dek dibilukeun ketika terlena, hoya. Eta teh keur fokusnya nangaranna. Bilukeun ka Allah. Bisa teu ngabilukeun anak? Teu bisa ulah. Sia bisa teu ngabilukeun anak? Bisa lantaran geus boga guru cara ngabilukeun anak kieu. Silakan. Tah nu mantak ulah kaget lamun wali nyuling. Mantak sing ada tah. Tukang suling omaira mau bawa wali eta. Ngacak seperti ngacak ilmu kewalian iya dek carita naon gitu nurun ke jadi dedela urat jaka bage bisa jadi wali bari sajarah di wali sebab jadi wali mah bisa dikasab lamun jadi nabi teu bisa ngan engke urusan hasil jeung teu hasil lama sabada berangkat ai urang mah kuari atuh berangkat ge henteu dek jadi wali di mana lain wali nikahkeun mah teu bisa tah iyalah keistimewaan seorang khalifah. Ingat, ketika Tuan Syekh Abdul Qadir digarong ku 12 garong jadi wali. Atuh garongna jadi wali, mah deku mah atuh je. Atuh urang deui da karena gadu kotok doang. Itu mah garong pembunuh jarang di wali. Nu mantak eueun naonan karena gadu kotok mah pale kotok adukeun deui. Ulah pesimis jeung ulah suudzon, mantak Gus Dur teu pernah suudzon. Datang Cina, ieu. Datang Kristen, ayo. Datang bule, bila perlu yang lebih bule lagi. Ayo, masalah. Maksudnya dek dibiluk-bilukeun mampu teu. Ketika teu mampu atuh urusan nyana, teu geus dituduhkeun teu bisa urusan nyana tah mah Allah nu mere hidayah mah. Ngan satungtung datang, atuh mal kaharti. Nu mantaknya datang ka jelema luhur mah macem-macem, anu rapih pakaianana awewe datang. Anu kurang rapih datang, anu make rok mini datang, anu susuna mentol datang. Aduh, Cak Habib ini dia. Atuh lamun haju ngolembar, cak Allah kakaraknya dicoba kuno kos kitu saya geus ngolembar, dicarekan ku Gusti Allah. Ai urang meresepna kanu kituna sih, lain dek tutulungna. Ai wali mah dek nulungan ieu teh gerak Allah, datang ka dieu makhluk Allah, datang ka aing makhluk Allah, ngagerakeun Allah. Lamun haju aing resep aing dikutuk ku Gusti Allah. Geus ulah paling tanyakeun nomor HP-na bae.
sing hade lamun jelema geus asa didelekeun ku Gusti Allah nu datang bakalna berbagai-bagai bermacam-macam bila perlu nu make sempak kan asal ulah asa saha bae besok maksudna atuh aya sesama deres bae gitu geus baal ka harti loba lah kiai nu ngomong lah cenah bata mah datang na nu raradutan bae deuk kumaha ibadahna ulang urusan batur sia bae datang ka mana heulana riweuh amat tuh ngariweuhan batur buat ting batur mah trekel geragag ulah sok ngariweuhan batur engke ulah suuzon nyana bae geus datang ka mana heulanan jada geus datang ka mana mun magahan datang ka mana mun zikir datang ka mana mun merokobah datang ka mana ulah sok tetamu nu kos kara itu ge cenah eta mah hayuh bae di hareupan ye atuh indah deuleu susu lamun urang ngajong lembar bahaya Allah sing hade pan sia teh keur dideukeun ku gerak sia geuna ngagerakeun Allah dicoba ku Allah tak nu rapi dicoba nu setengah rapi dicoba anu kadeuleu sagala rupana mun urang teger cak Allah ya anta habibi ya Muhammad ya habibi ya tugimin ji atuh deuk disadikeun ya habibi anta khalili ka Kangjeng Nabi Ibrahim anta khalili ka Kangjeng Nabi Muhammad anta habibi sanggeus dicoba atuh urang ge sarua itu ka nabi ka urang ge sarua ya habib razak anta habibi euy cak Gusti Allah menang dua poe ya habib razak anta batal habibina dak cekolot baheula mah jangan suka main api nanti terbakar budak kuari mah hayangnya hot terbakar na gua blon teh coba wal musibatu ma bariha mauqi'uha minan nufus mulih balan utaya musibah ko aranana lubar-lubar opo tunibana musibah saking pirang-pirang awak-awakan mulimaniku kang lara sedangkan musibah teu eureun-eureun terjadi ka awak eta teh panyakit nyeri wan nisa'u la sabra lahunna wala qudrata lahunna ala hamlil janaiz dan utai pirang-pirang wadon maiku arana nahan uji ku maujud gadoe nisa dan waranana kawasai ku maujud lahunna gadoe nisa ala hamlil janaiz ngatasna nanggung ing pirang-pirang jenazah sumartana ma'al khaufi sumartana wedi minta kasufi mahasinihinna saking narima kabuka pirang-pirang kecantikan nisa sedengkeun awewe mah teu tahan uji teu aya kawasa gana mawa jenazah jadi bahkan ngiringkeun jenazah neuleuh jenazah bari rempan jasad tina kabuka kagelisanana kacantikanana sedengkeun lalaki di mana-mana neuleuh wajah awewe nu geulis beda bae boro-boro anu can kawin nu geus kawin ge rada lain deui bae bangunna teh haju bener-benerkeun kopiah haju bener-benerkeun atuh kancing haju beda ta eta pangaruhna kos kitu atuh Habib ge sorbana di lempeng-lempeng eta akibat deredo geulis eta kos kitu jadi aya efek langsung eta mah otomatis berarti diciptakeun ku Gusti Allah eta mah mun cara mobil di atas Innova asal dipencet bae geus bae jadi harurung kabeh nah ieu ge asal neuleuh langsung Masya Allah geus bahaya geus ulah lah geus suka nu ulah we geus awewe mah ulah sok kilu campur ka urusan kos kara itu di imah bae geus awewe mah walidzalan kenaiki laiki wala sabra lahuna qala rasul ngucap sabagang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liniswatin gade pirang-pirang wadon atsba'na janazah kang ngiringkeun ya niswa ing janazah ngucap-ngucap ing lafaz irjana ma'zuratin ghaira majratin balik bae sira wadon ma'zuratin ale kang sakehe kang daroraka waro majuratin tur hale orana kang den ganjar geus balik bae lantaran
ieu berangkat ka kuburan dengan sakadar dosa unggul teu aya ganjaranana. Masyaallah. At-tahlilul labzi wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum aniku tetap setengah saking ashabul ahwal may yabqa fil hal dari wong kang tetep yang maning dalam hal ba'da tamakkunihi fi syuhud dalam sausana kongange yang maning dalam syuhud fayakunu kutuban fil ahwal maka ana yaman iku dadi kutubing dalam pirang-pirang hal kama tegeddama kaya barang kang wis narima dingin yama anil bistami saking Abu Yazid al Bistami ila anna sahibal maqam mu'ahalun lil iqtida'i wal ihtida angin satu huda sahibal maqam iku kang den ahli akan gaduhe den anutilan nuduhaken wa ihlabi sahibil ahwal galawan berbedane kang anduweni pirang-pirang hal fala yuqtada bihi fi halis sakari maka ora den anu tiapa bihi kalawan sahibil ahwal ing dalam tingkah mabok sahibil ahwal wa qala mayan jahu ala yadaihi lan stitik sapa wong kang maedahaken yang maning atase tangane man adawa ing atase gagawasan man li su'bati tarbiyatihi karena ngel adawa ze narbiyah asiman kahali abisata kahali abisata il khumar kaya tingkaki abisata al khumar faqad hukiya maka teman-teman dan caritakeun apa satuhuna ya ki abisata kana iku ana ya abisata iku yu'allikul murida rasahu asfala ngagantungaken ya abisata ing murida ing sirah murid ing kang asor warijlahi lan ing sikil rene ya murid fauqa ing dalam dukur wa yuqadun nar wa yuqidu lan ngurubakan ya abisata ing geni tak tahu ing dalam asar-asar ing murid fawalus sair ilmun magawate awale lumakum maring Allah iku ilmu suma amalun gari-gari amal suma alun gari-gari hal wa huwa zauku dan utawi hal taiku nyicipi manis ibadah wa suma surbu gari-gari ngumbe suma sakaru gari-gari mabok sumal magamu gari-gari mabok wa huwa sahwu lan utawi ya magam iku sahwu iku sahwu tereanggeus ya kitab teh asal geus datang ka hal bae ge lantaran geus apeng-apengan ieu ibadah caritaanna mah urang nama jalan di tempat kieu-kieu bae urang mah murid teu paham-paham disebut belet kabeh meureun bohong disebut pinter ja bodoh bae geus bae saaya-ayana burung kakarak datang ka dongeng bae cak murid atuh guruna ge kos kitu ya geus berjamaah bae atuh geus lah ese lamun urang nyaritakeun bangsa jelema geus laluhur teu kaharti kuno bodoh moal atuh kajen ku kumaha ge ngan ditinggal efek jeung reaksi pada adu akurna ma akur bae bahkan teu akurna teh ieu kadang-kadang tojaiyah jeung syariat kadang-kadang sebabnya nama geus notog kana hakikat jadi geus teu kaharti okos Kangjeng Nabi Musa babarangan jeung Kangjeng Nabi Khadir Abul Abbas bin Balya bin Malkan harti atuh sebab Kangjeng Nabi Musa mah make syariat sedengkeun Kangjeng Nabi Khadir make hakikat cek syariat mah atuh parahu teu meunang dirusak tapi ku Kangjeng Nabi Khadir mah geus katempo ka ditu da dikampakan bae
Kangjeng Nabi Musa sebab Kangjeng Nabi Musa mangan datang ke ruang lingkup syariat tapi Kangjeng Nabi Khadir manggeus datang kana hakikat di ditu mun ieu teu dirusak bakal dijabel ku raja yang nyalametkeun ieu pemilik parahu kudu dibolongan sebab setiap parahu anu luis parahu anu cager parahu nu mulus bakal dijabel ku raja nah jang ngarunyaan kan pemilik parahu dijabel supaya ulah dijabel dibolongan bae panteu kahar ti ku Kangjeng Nabi Musa ngarunyaan ka pemilik kudu dibolongan teu akur jeung syariat cek Kangjeng Nabi Musa ai karunya mah ulah dirusak ta eta mah pemikiran syariat datang ka dinya bae tapi Kangjeng Nabi Khadir mah lain datang ka dinya tuh deuleu di ujung